kamari bir datang nu kudu indit asa gelap salah wayah Bapak ngantungkeun abdi-abdi sadaya kuku teu apaleun kawarna jangjang sorangan tapi kabeh apal ku endah warna kupu ngipli di waktu nyanyitan mangsa nyakitu diri anjeun teu apa teu sadar jeung embung boga rasa ieu aing nu pangalusna kaluhur teu loba catur kahandap nitah walatra tapi mantena Allah ngaistimewakeun ka diri anjeun dipayuneun sang holi gumujeng diangkir linggih sadrah tina papastian anjeun ridho kana takdir berat teu menang berat sedih teu menang sedih rang tegerkeun dinten Senin anu santen asa gelap salah wayah barang keakan nu dikantun la haula innalillahi nenden kawaas ku kawi rejeung temangna asa cikene sempaguyon can parat kawi sapada mugi